Dinten Senen di kelas 8A murid-murid keur ulin seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu harap kurang ulangannya. Ulangan. Ibu bade macam soal terus latihan. Saya soalnya banyak mana cing wae pasti geus-geusnya. Iya. Bang ya acan. Ya boleh boleh. Mana? Murid-murid 10 menit deui soalnya dikumpulkan ya. Oke, Pak Rizky, simpan di meja ibu kertasnya. Waduh, Abi jangan jawab soalnya. Jadi tak acan. Tanya ke siapa? Bari. Aing gimana itu cobaannya? Ingat kan orang baturan, kebaturan udah saling apa tuh? Yang terus ya buatnya. Kusabab ngarasa teu enak ka babaturanna, Alfariski mastihan jawaban soalna ka Banyu jeung Farul. Ayo nih. Ya lah, Ya, ayo soal polisi sekali we. yang gas ayo. Ayo. Yo, Ayo sama dewe. Abdi balik ke lain. Kaisukan poena Banyu jeung Farul kasarean di sakola, kusabab balikna ka petingan. Woi, undang-undang ya guru. Ngaden. Atur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nilainya pada halus, komo, Banyu jeung Fahrul. Ibu harap sadayana teu nyontek pas ulangan. Namun aya nu nyontek, rek ibu hukum. Nu masihan contekan oge rek ibu hukum. Ayeuna ibu bade masihan catatan tambahan. Si ibu masih hafal kan beberapa pisan. Kalau nabi nggak bisa. ayo orang lain dulu. Udah, misalkan ulangan, Abdi arek balik. Soal Banyu sih mah ada asup teh. Tiga. Selamat datang datang. Berapa bu? Ambil telat. Ampura Bu, Abdi Bu. Ayeuna ibu maafkan sebab ayeuna rek ulangan. Segera diuk di kursi masing-masing. Sakadanya berudak ibu aya telepon. Kang Rizky, tinggalnya itu jawabannya. Kang Rizky. Dari Rizky. Dari lima. Dari tujuh. Bahasa apa namanya? Kan gimana? Terus baturan orang. Udah sekedar di sana bisa diukur orang main kita. Akhirna maranehna ngalanjutkeun ulanganna masing-masing. Kusabab teu diberi contekan, Banyu jeung Farul ngambek ka Alfariski.
Fokusna geus bea kumpulkeun ayeuna. Lu abdi beri ngomong. Tadi ke ulangan, abdi nampo si Karo tim sabanya nampo ka Google. Oke, bersih mohon geus masihan terang ka ibu. Yang urusan kami. Nah, dan atur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ieu ibu bade masihan ulangan kamari. Hasil ulanganna bagus jeung hatur nuhun mangga ngerjakeun dengan jujur. Ulangan abdi can dibagikeun. Sarua ibu, abdi oge acan. Ulangan Farul jeung Banyu teu ibu tampi kusabab Banyu jeung Farul kanyawa nyontek. Hukumannya balikna sekolah Banyu jeung Farul kudu ngabantuan Rizky piket. Jeung isukan Banyu jeung Farul kudu ngerjakeun ulangan deui. Rizky, kurang minta ampunan ya, kusabab kurang minta contekan pas poe ulangan. Nya Pak Riki abdi oge. Sekarang tayina beunang laukna. Mun mereka kerja sesuatu, harusnya tina hasil sorangan. Ya, orang abdi Rizky. Oke, pas balik sekolah,